parkiran kapan sepi, nungguan toko kemek menang duit iraha tuh. Di pentan teh ku sia parkir. Kapan di pentaan oke cenah urang mah teu boga duit, cenah kalau ngalawan. Ieu toko segitu panjang mah jauh nu parkir tuh kan. Ieu teh mikir. Lu parkir mah aya bos teu merean kapan. Kemana sana kan menang sekolah 4.000 perak. Sepi bos, cek urang mah duh, kumaha tuh. Ari maneh parkir mobil sabaraha di pentan aku sia. Lu pentas 5.000. Teu beropat mobil ge geus 20.000-an karawi. Heeh 20.000-an teh lamun mobil aya nu parkir kapan eueuh. Menang duit di mana tuh? Mana kitu kalain milik meureun we. Jadi bos mah waras cek urang mah. Aja gawe di mah moal menang duit di ruang toko parkiran kieu mah. Matu carana ieu bos. Gitu yo. Sabar tuh. Strategi bos, strategi kita. Pelebaran sayap. Pelebaran sayap pun ada mah. Ai maksud maneh? Lu bilang nungguan ieu bae nya ka mana alun-alun gitu. Oh, berarti aing kudu ngajajah deui. Heeh, kudu ngajajah deui. Berarti dia unggul atau mau benangan. Kira-kira aing kudu ka mana? Ya. Ai tadina mah aing teh ieu. Penting mah ayeuna boga penghasilan, boga we. Aing geus era euy hirup di jalan teh. Daripada hirup di udara meureun kudu iber, bos. Hah? Hirup di udara meureun kudu iber. Udara, kan? Oh, kapan hirup di jalan meureun kieu, hirup di udara meureun iber. Aing geus era ku umur. Oh, sugan. Depan kumaha deui, pan heueuh geus era nama. Aing geus kahayang mana kumaha enak kahayang mana? Kayak orang pelebaran sayap nyokot tuh di alun-alun. Apaan beureun aya jegerna deui, aya nu nyekelna deui. Sikat. Sieun pisan, oh bos. Lain masalah sieun, apa dia teh? Ayeuna mah ulah boroni, ku fisik ngomong oge mantak jadi hukum. Ku zaman ayeuna mah heueuh nya. Enak mah dilindungi ku undang-undang ya, bos. Kumaha sok? Aing ek nanya ke mana? Aing mah ya, sama mah aing geus hayek beureun lamun teu karunya ka manehna. Duh, kapan lamun bos eureun ek urang saha nu ngajagoanana di dieu. Urang kalau nengi ka saha coba. Geus ayeuna mah mending kieu we, bos. Di cong sampeurkeun ka ditu ka alun-alun. Tapi kieu, Kumaha? ya aing geus teh hayang ribut we. Geus teh hayang ribut. Heeh. Yo, cuang sampeurkeun. Heeh. Aing geus teh hayang adu fisik we. Geus mending kene adu kaleci we, bos. Adu kaleci, kieu teh. Aing geus teh hayang adu baku hantam aing geus teh hayang. Heeh. Lain sieun, Heeh. lain teu wani. Heeh. Ngan aing geus ngomase tenaga aing. Oh. Kocok Ayeuna sok ieu can sampeurkeun. Bagus, menikah. Tapi lamun aya nanaon aing ngajujurkeun unggul. Sia nu nyanghareupan. Oh, bos mah cicing gitu kah? Sok ae bisi aya nanaon kan aing ieu ditukar. Gas bagian urang atuh berarti nya. Heeh. Gas satu urang ayeuna nyampulkeun hayu barang tapi. Ya sok. Yuk. Yo, diantar ka yang siapa aing. Hayu gawas atuh. Buat atuh bos, duh, laladak deui. Ya, we. Naon? Aing rek ngabejaan ka mana? Kumaha? Maneh arek anggaran rek nuluykeun perjuangan aing. Arek urang. Ieu geus siap jeung nyali sia di dieu. Urang mah siap, bos. Urang mah teh sieun pae, urang mah siap pae. Nah, eta Heeh. lalaki daripada eleh kajian pae. Jenting pae, heeh, tah eta. Bener, ngan aing rek jujurkeun sakali deui ayeuna aing rek tuluy eureun, aing rek pangsiun. Heeh, berarti ngajujurkeun urang heula gitu. Oh. Di alun-alun. Oh, di alun-alun. Sok di mana ayeuna ngajarodogna eta pare mana? Sok di ditu tuh. Di tengah aja redongna tadi. Sok di tengah di ditu tuh. Ayo, nah, sok. Ayo, Kabarkan. Lila kita segitu-gitu we ge. Mampu. Wah. Ah.
Kumaha? Heula tuh bos. Bagus. Ieu wilayah alus bos. Alus ya. Ieu bebenangan bos. Ya, Coba ya. hitung bos. Bisa wae. Bukan matong nanyakeun teh sahana bukan menang urang bos. Lapak nu belah kidul. Heeh, alus. Alus. Tapi kumaha ieu bos? Bisa anu ngajajah bos. Yuk. Gampang wae. Bener bos. Gawe kudu kitu. Sing aya kawari bos. Ade ulang-ulang Aing. ieu. Tong Sieun. Udun. Bos. Siap bos. Udun. Tenang. Alus Mana, bos Pak? pokona mah aing mah. Mulai nu mangga kuliah kai. Pasti bos. Percaya bos lah. Mari wah. Santai bos bos. Naon? Naon itu mana teh? Geus wayahna ya. Mulai ayeuna ieu tempat geus Beres, sama Bos. aing sama araranit tadi tuh. Tuh, biasa. Bos urang. Masa ieu teh goblok dieu, jeung ka ditu? Saha eta, Bos? Heula mah majang bos urang nya aing heula. Beres goy. Aing heula. Mending kana jung unit sama Si anu nyakel goblok. itu ya. Bos urang tah, ieu. Matok. Teu bisa, teu bisa. Ngobrol ning sia tah, bos nage ku aing sikat. Nya aing heula majang bos aing ge. Naon Bos? Naon sa? Erek bos tadinya bos aing. Sa. Ulah loba dialog. Hantem, sikat. Maju Bos. Data atuh mending. Ah. Jadi itu Bos. Yo man. Ius. Heula. Geuning di dieu. Di dieu Yus urang di dieu enggak penting Yus. Ka mana wae? Apan urang di pertokoan nyekel parkir. Dihareup. Aing kieuseun temenan duit. Araku aing si Karnawi. Jajah cenah di dia. Ke, di dia nu nyekel ente. Lain sugan teh Yus teh di pamugara di pangandaran. Ente nu nyekel di dia. Aya Yus. Hah? Itu baheula geus aya. Asli teh saha? Sok. Kumaha tuh? Itu baru udah kenaon itu. Hah? Latihan. Mana? Ya geus ngopi aja. Ayo bisa ngopi. Ayo sugan teh sayu yuk. Sono aing. Sugan teh saha. Tah. Itu we ngopi. Aya duit mah. Kaliber aing duit atuh Yus. Katincakan kuat can duit mah yuk. Aing sugan aing masalah aing nya beunang deui. Aduh baru udah. Kumaha urang di dieu mah yuk. Coba aing mah. Ya, Bos. Ya taman Kresia Ciamis ieu yuk. Wah. Bos. 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 Meh, dua ge ah.